Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minal adabi sareng eta tetep tina sapalihna adab aidon deui. Alla tashroba ariyeun ulah nginum anjeun aw tatakallama atawa ngobrol anjeun walukmatu bari ari sapotong kadaharan pipamika eta dina baham anjeun wala tamsah sareng ulah ngaletak anjeun sapataika kana dua biwir anjeun bilisanika kulisan anjeun ba'dal akli sabada dahar wasyurbi sareng nginum walakin tatapina bil mingsapati kalawan make mingsapah atawa serbet wala tasyrob sareng ulah nginum anjeun almaa kana cai aban kalawan sakaligus aedub atan wahidatan tegesna sakaligus bila tanapusin kalawan henteu ngarenghap walakin tatapina tasyrobahu nginum anjeun kana itu maun mason kalawan saregot watanapas sareng napas anjeun khorijal inai dina luar wadah wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis masu kudu nyedot anjeun alma kana cai mason kalawan saregot wala ta'abbuhu sareng ulah ngaleguk anjeun kana alma abban bari sakaligus fa innal kubada karena sayaktosna kalilipa aya waja al kabidi tegesna nyeri hate atawa nyeri lipa teh minal abi eta kusabab legukan cai wakana sareng aya saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama iza syariba eta di mana-mana ngaleueut nabi fil ina'i dina hiji wadah tanapasa mangka ngarenghap nabi salah sata angfasin kalawan tilu pirang-pirang renghapan yahmadu muji nabi Allah ta'ala ku Gusti Allah ta'ala fi kulli nafasin dina tiap-tiap renghapan wa yashkuruhu sareng syukuran nabi ka Allah fi akhirihi dina akhirna syurbu wa alla ta'kula sareng ulah ngadahar anjeun ayudon deui munbatihan bari nanangkuban ala batnika dina luhureun beuteung anjeun faqad waroda sareng nyata sumping fil hadisi dina hadis naon nahyun larangan andzalika tina itu aklu wa alla ta'kula sareng ulah dahar anjeun ayudon deui muttajian barina nyangigir au muttaqian atawa ngadengklang alal wasaidi dina luhureun pirang-pirang bantar fa inna zalika karena sayaktosna itu aklu yastad'i eta narik itu aklu al kibro kana gumede wa kasratal akri sareng kana loba dahar wahwa sareng ari itu dalik min fi'lil jabairoti eta tina pagawean pirang-pirang jalma anu gumede aw muttaqian atawa ngadengklang ala ahadis syikoini kana salah sahiji belah badan fa inna zalika karena sayaktosna itu muttaqi mudirrun eta anu ngamadaratkeun bisihati kana kasehatan li'annahu karena sayaktosna itu muttaqi teh yamna'u eta nyegah itu muttaqi sur'atan nufudit ta'ami kana gancang turuna dahareun ilal ma'idati kana kadut patad'ufu tuluy lemah anjeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rubbama jasa eta nalikana sideku rubbama jasa eta sok sideku nabi lil akli pikeun dahar ala rukbataihi kana dua tuurna kangjeng nabi wajalasa sareng ngadiukeun nabi ala dhahri qadamaihi kana tonggong dua dampal leungeunna kangjeng nabi warubama nasoba sareng sok nancebkeun nabi rijlahu kana sampeana kangjeng nabi al yumna anu katuhu wajalasa sareng ngadiukeun nabi alal yusra kana suku anu kenca
Wakana sareng aya nabi teh wakana sareng aya Kangjeng Nabi yaqulu eta sok ngucapkeun Kanjeng Nabi la aqulu muttaqian innama ana abdun aqulu kama yaqulul abdu. La aqulu henteu tuang kami muttaqian barina ngadengklang linnama ana pastina ari kami teh abdun eta hamba. Aqulu tuang abdi kama yaqulu saperti tuang saha al abdu hamba. Wajlisu sareng diuk abdi kama yajlisu saperti yen diuk sahal abdu hamba. Wa alla ta'kula sareng ulah dahar anjeun atau kana katuangan harron barina panas. Walakin tatapina alaika eta tetep misti ka anjeun bisobri kana sabar. Hatta ya berudak sehingga tiis itu to'am. Qalilan barina saeutik. Waya suhula sareng gampang naon tanawuluhu ngadaharna itu to'am. Wawaroda sareng datang naon iyakum kudu ngajauhan anjeun wa to'ama bari kadaharan teh wa to'amal haro bari katuangan anu panas. Pa innahu karena sayaktosna itu to'amal har yazhabu eta ngaleungitkeun itu to'am bil barokati kana kaberkahan. Autusoghiro atawa ngaleutikeun anjeun aluk mata kana huapan. Watam dugo sareng nyapek anjeun atau ama kana kadaharan jayidan kalawan alus. Liannahu karena sayaktosna itu madgu yusaidu eta nulungan itu madgu alal hadmi kana nyerna dahareun. Wala ta'khuda sareng ulah nyokot anjeun lukmatan kana sapotong ukhro anu sejen qabla antabla'a samemeh neureuy anjeun allati anu pipamika dina baham anjeun. Di anazalika karena sayaktosna itu mazkur atawa ta'khudul lukmatan dalilun eta jadi dalil ala syarrihi kana syarakahna jalma pito ami dina kadaharan. Wallahu a'lamu bissawab.